Jana alhamdulillah ya aya hikmahna keur urang ku datangna ka padepokan teh loba pangalaman anu jadi ilmu keur urang duaan. Nya Jang alhamdulillah urang jadi nambah ilmu, nambah pangalaman. Ngan urang mah masih keneh kapikiran bakal aya kajadian naon poe isuk anu gede teh Jang. Nya urang tempo we isuk mudah-mudahan we eueuna naon. Ngan ayeuna mah urang sare we heula Jana. Sugan we ari sare mah ngimpi panggih jeung bidadari anu mawa sangu. Bakar semuanya. Jangan sisakan apapun. Pasanggerahan. Pasanggerahan. Anjeun sadaya para kiai sok ngaku suci. Sok nyumputkeun diri. Tungguan aing bakal datang. Ngaleburkeun maneh. Ngancurkeun pasanggerahan. Kelajana, sorak naon eta sada, sorak Mbah Jongrang. Kadangena mah sada di halaman padepokan. Hayu Jana, urang tempo. Patra Kusuma, Raksa Komala, jeung anjeun para kiai. Maraneh geus ngahudangkeun aing Mbah Jongrang, pati dibayar, pati kaluar maraneh kabeh. Wahai para penghuni padepokan Pasanggerahan, aku datang bukan untuk berbincang. Anak buahku, satu persatu kau binasakan. Mereka mati karena jalan sesat yang mereka pilih. Kami hanya membersihkan padepokan ini dari kegelapan yang kau tebarkan. Pulanglah Mbah. Amarahmu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Diam! Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Darah anak buahku akan kubayar dengan nyawa kalian. Allah iya Gusti Jana, eta tempo beungeut si Jongrang meuni jiga jurik Jana. Allah iya siah, awas Kiai, bisi katonjok eta. Dan aku jika bisa. Lunga, lungo. Bali menyang asalmu. Ora bakal. Aku ora bakal kalah. Tungguan, aing bakal balik deui. Alhamdulillah akhirna ku pitulung Allah urang sarerea bisa keneh kenging pitulung ti mantenna uman, urang sadaya masih keneh tiasa salamet. Ngan tetep urang sadayana kudu hati-hati. Sabab Mbah Jongrang boga ilmu rawa reontek anu hese pisan dimusnahkeunana. Kurku Raden Patra Kusuma manehna bisa elehna jeung talukna. Sok ayeuna mah geura istirahat, mudah-mudahan enjing teu aya gangguan deui. Jang alhamdulillah akhirnya si Jamrong si Jongrang teh eleh kabur tuh. N-nya Jana mabur tuh si Jongrang teh, tapi eleh nama da lain ku Kiai tadi tuh. Pas keur gelut si Jongrang nempo urang langsung mabur. Jan yu ayeuna mah urang sare isuk masih loba gawean keneh, keur mah bisi si Jongrang datang deui. Hayu. Yap. Menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak sadaya ayeuna urang lebet karena ilmu tarekat, lain ilmu pikeun pamer, lain oge pikeun ngelehkeun batur. Tarekat teh jalan. Jalan pikeun ngadeuketan diri ka Gusti Allah. Lain ku raga wungkul, tapi ku hate anu bersih. Kiai Wiharma, naon bedana ilmu biasa jeung ilmu tarekat? Ilmu biasa ngajarkeun urang nyaho, tapi tarekat ngajarkeun urang ngarasakeun. Lamun anjeun salat tapi hate keneh kabawa ku amarah, ku dengki, ku sieun dunya, eta hartina raga anjeun geus sujud tapi hate can sujud. Kiai Wiharma terus, kumaha cara ngabersihkeun hate? Ku dikir, ku sabar, jeung ku ikhlas. Dikir lain ngan ukur dina lisan, tapi dina unggal napas. Ku dikir, ku sabar, jeung ku ikhlas. Lamun anjeun lempang dikir, lamun anjeun sieun dikir, lamun anjeun ambek dikir. Ku dikir, ku sabar, jeung ku ikhlas. Anu pangberatna dina tarekat teh lain musuh di luar, tapi nafsu dina diri sorangan. Saha wae anu teu bisa ngelehkeun dirina sorangan, anjeunna moal bisa ngelehkeun poekna dunya. Kiai Wiharma, naha ilmu tarekat biasa dipake pikeun ngalawan kajahatan? Lamun hate anjeun geus pageuh ku Allah, moal aya poek nu bisa nembus. Tapi inget, ilmu ieu lain pikeun dendam, lain pikeun murka, tapi pikeun ngajaga kahirupan. Sing jadi jalma nu kuat tapi teu sombong. Sing wani tapi teu beungis.
Sabab cahaya sejati lain tina panon, tapi tina hate nu pasrah ka Gusti. Alhamdulillah dugi ka dieu heula diajarna, sok ayeuna mah geura bubar, geura istirahat. Jana geus cukup meureun ngalasuluh teh sakieu ge. Lain kot asa sepi kieu leuweung teh nya. Ngaranna ge leuweung atuh Jang. Da lamun rame mah di dayeuh. Geus, Jang urang istirahat heula samemeh balik ka Padepokan Pasanggarahan. Jan, sumpah suku aing nepi ka ayeuna keneh masih kerung. Kerung ku lempang atau ku semalam ningali Mbah Jonggrang. Dua-duana, tapi nu kadua leuwih nyeri kana batin. Semalam mah aing teu nyangka Mbah Jonggrang bisa kabur kitu wae. Heeh. Aing mah nyangka anjeunna bakal ngaleungit siga haseupeun. Ternyata ngaleungitna bari lumpat. Aing jujur wae. Pas Mbah Jonggrang lompat ke arah leuweung, Naon? aing ngarep anjeunna kasandung akar. Aing oge. Tapi urang mah peuting duh aslina sieun pisan, Jang. Nah, kunaon? Aing geus mikir. Mikir naon? Lamun para kiai nepikeun ka eleh we peuting, aing mah rek pura-pura paeh we. Barudak sadaya, sateu acan urang maca Al-Qur'an, sing bersih heula atina. Sabab Qur'an moal asup ka ati nu pinuh ku sombong. Nuhun Kiai. Al-Qur'an teh lain ukur pikeun diapalkeun, tapi pikeun dipigawe. Lamun lisan maca Qur'an tapi lampah ngalawan Qur'an, eta hartina can lulus diajar. Kiai Wihanta, kumaha carana sangkan Qur'an tiasa nempel dina ati, sanes ngan di bibir? Pertanyaan nu sae. Jawabanna aya 3 na. Kahiji ikhlas, kadua sabar, katilu istiqomah. Lamun 3 ieu aya, Qur'an sorangan nu bakal ngurus hate urang. Urang kedah salawasna introspeksi diri dina ngamalkeun Al-Qur'an. Kiai Wihanta, naha seueur jalma nu apal Qur'an tapi paripolahna teu sae. Sabab Qur'anna ngan cicing dina uteuk henteu turun ka ati. Al-Qur'an teh kudu dibaca ku lisan, diresap ku ati, jeung dipraktekkeun ku awak. Ingat, barudak, jalma nu paling mulia lain nu panglobana bacaan, tapi nu paling jujur dina amalna. Qur'an ngajarkeun urang jadi jalma nu lembut, adil, jeung welas asih. Mugia ku Qur'an pasanggarahan ieu dijaga ku Allah. Mugia ku Qur'an hate urang dijauhkeun tina poekna dengki jeung amarah. Di pasanggarahan ilmu henteu diseepkeun ku paksaan tapi ku papatah. Sabab guru nu sajati teh henteu ngagurilapkeun diri tapi ngahirupkeun muridna. Dana lain, tadi aya santri, cenah urang duaan kudu dipanggil ku Ki Raksa Komala. Nya, jang aya naon nya, bu arek dibere ilmu jang ngelehkeun Mbah Jonggrang anu beungeutna jiga jurik jiga nama jang. Iya. Nya jana beres masak mah urang menghadap ka Ki Raksa Komala. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak sakabeh para santri anu ku Abah dipikanyaah. Dina poe ieu urang baris ngalenyepan ilmu nu agung. Nyaeta ilmu hadis tapak lacakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis teh lain ukur carita. Hadis teh lampah hirup, ucapan jeung ridho Kanjeng Rasul anu jadi panerang pikeun umatna. Lamun Quran teh ibarat cahaya panon poe, mangka hadis teh sinarna anu nuduhkeun jalan. Kusabab kitu barudak lamun urang diajar hadis kudu make ati anu bersih, niat anu leres, lain keur pamer ilmu, lain keur ngelehkeun sasama. Baheula para ulama nyarios al-ilmu bila adab kasyajari bila samar. Ilmu tanpa adab ibarat tangkal teu buahan. Hadis teh aya sanatna, aya matanna. Sanat teh rante kepercayaan, matan teh eusina. Lamun salah saiji pegat, mangka pegat kepercayaanana. Ku kituna santri pasanggarahan teu meunang gampil percaya kana carita anu teu puguh sumberna. Sakabeh kudu dipariksa, ditimbang ku ilmu jeung ku akal anu dituntun ku iman. Ujang jana sampurasun Rampes Ki. kuring nitenan 2 aranjeun geus lila cicing di Padepokan. Dengan ukur awak nu dikuatkeun, tapi batin oge geus mimiti ka sawang pageuh. Tapi inget budak, ilmu hirup teh lain ukur kumaha carana ngelehkeun batur, tapi kumaha carana ngelehkeun diri sorangan. Nuhun Ki. Abdi sareng Ujang masih seueur kakirangan. Kakirangan lain cacat jana. Kakirangan teh panto pikeun diajar. Jalma nu ngarasa geus sampurna sabenerna keur nutup jalan kana cahaya. Ujang, dina leungeun anjeun aya tanaga, tapi tanaga tanpa tuntunan bakal jadi amarah. Ujang, dina leungeun anjeun aya tanaga, tapi tanaga tanpa tuntunan bakal jadi amarah. Sedengkeun jana, dina pikiran anjeun aya akal, tapi akal tanpa rasa bakal jadi licik.
Sing inget ieu papatah. Hirup kudu cager niatna, bener lampahna, jujur omonganana, jeung luyu kana papagon Gusti. Lamun niat geus bengkok, sanajan ibadah katingali, hate moal tenang. Ayeuna kaayaan di sabudeureun Padepokan Pasanggarahan teu saukur kaganggu ku kakuatan lahir. Aya tanda-tanda bencana anu asalna tina kasaimbangan alam anu ruksak. Kusabab eta, kuring ngutus aranjeun duaan indit ka Gunung Genggelang. Ka Gunung Genggelang, Ki. Di dinya aya nu mulya, Raden Surya Diningrat. Ranjeun kudu nyanggakeun diri, lain minangka jawara, tapi salaku utusan nu rendah hate. Insya Allah, Ki. Amanah ieu bakal dijaga. Indit ku suci niat, balik ku ilmu mangpaat. Sing inget, sagala perjalanan teh ujian. Lain ukur jauhna jalan, tapi kuatna iman. Nuhun Kiraksa Komala, mugia Gusti maparin pituduh. Mugia aranjeun salamet, sarta balik deul kalayan cahaya pikeun Pasanggarahan.